wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Di dinten ka dinten, di waktos ka waktos nyerele. Hiji tanda urang betah hirup di dunia. Mangga atuh para mitra mugi ka betah urang saridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka 108 para mitra. Aduh, sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 107, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ka 108. Hatur nuhun anu parantos noe subscribe sareng loncengna. Nu parantos noe like-na, oge nu sering komentar, nu sering ngabagikeun ieu dongeng ka wargi-wargi nu teu acan uninga. Atarapi nu kantos kapungkur ngadangukeun tapi teu acan uninga ieu di Mang Jaya official di mana cenah. Mangga bagikeun bae channel ieu supados rencang urang terju wargi-wargi urang pada uninga ka Mang Jaya official. Hatur nuhun, mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka 108. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu. Carios nyambung nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang dina bagian ka 108 di para wargi. Dina bagian ka 107 kamari urang parantos ngagamarkeun yen nu disebat ngadu pelet parantos rengse para mitra. Namun aya kene masalah ya ka saha jadina nyinini. Para mitra anu mulia rame kene para mitra. Aya kene urusan sareng si Ruhya atuh sareng dusanesna. Terus mungkin oge aya muncul tokoh enggal lah dasar dongengnya para wargi. Mangga urang teraskeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka 108. Kocapkeun para mitra Bioon jeung Jinining sanggeus aya di dapur tuluy popola. Tapi basa Bioon rek ngangeun manehna bingung lantaran teu aya samara ret ka anakna pok nyarita. Nyai, kumaha atuh da moal ngeunah angeun teu kurang samarana mah? Naon kurang teh mah urang neangan we atuh sugan aya. Eueuh laja ku mun ngalah ka pipir. Wanita henteu nyai. Bioon bangun asa-asa bisi anakna teu ludeung. Lantaran harita teh keur meujeuhna tengah peuting jemplang-jempling. Batu rumah taya nu nyaring iwati rona-rona nu ngajaga lembur. Nama kitu wani mah da teu jauh jeung dapur. Aya lah jamah moal hese ngalana jeung di moal aya naon-naon da ayeuna mah loba rona. Nyinining gede hate. Memang bener kitu rona haneuteun aya rona teh unggal garduh ge eusian. Sarta loba nu ngider nyinining asa ludeung teu keueung najan kaluar ti imah sorangan oge. Jung atuh ngalah heula cai mun aya sakalian mah teu cengek. Mangga mah. Nyinining ngarawel peso nu nyelap dina bilik. Terus mukakeun panto dapur leos init muru rungkun laja nu teu jauh jeung dapur, pernahna deukeut rungkun cau nu di pojok. Bioon tenang-tenang nyadiakeun samara keur angeun. Teu ieu loba pikiran da memang teu aya pikahariwangeun. Sedeng nyinining harita teh keur kurah koreh kana rungkun laja. Rek nyokel sakalieun samara. Tapi barang keur kurah koreh kana rungkun laja, harita teh karasa aya angin leutik nebak kana pundukna. Malah daun laja oyag-oyagan katebak ku angin leutik, pluk 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 kadenge sada aya nu kakeplukan kana taneuh. Nyinining ngareret ka tempat datangna sora tapi teu aya naon-naon. Ih, aya naon di sadanya? Aya lalai paling oge, ceuk hatena bari tuluy nyokelan deui laja. Tapi can ge meunang kadenge nu disada ayeuna mah sada nu ngagusur gantar di buruan. Harita teh tungtungna nyinining panasaran. Jung cengkat rarat-reret nempoan ka kenca jeung ka katuhu, tapi tetep teu aya nu katempo. Tuluy nyinining leumpang lalaunan sabab panasaran, hayang nempo kaburuan imah bisi aya jalma nu ngulampreng kadinya. Pokona mah curiga bisi aya nu rek niat jahat. Mangkaning harita teh para mitra, kolotna keur jarongjon ngobrol bisi aya nu ngintip. Tapi barang jol kapipir imah sarta sidik kaburuan, teu aya nu katempo iwati batu atawa kalakai. Nyinining ngarasa heran manehna mikir ka kadinya, ras inget ka pangawalna nu dua, man siluman anu sok aya di dinya. Halama,
halami jeung halami meureun keur arulin di buruan kitu pikirna Nyinining. Manehna inget kadua siluman nu sok ngabela ka manehna. Nyinining can nyahoeun yen dua eman siluman geus kalabur lantaran sieunneun ku Aki Jumin nu keheuleun ka maranehanana. Nyinining harita geus ngalengkah rek balik deui kana rungkun laja. Tapi kadenge deui aya nu disada ayeuna mah aya nu ngoeran kalakai di kebon. Kadenge siga nu keur sasapu sorana pating saleor mata keueung. Tapi Nyinining mah teu ngarasa sieun kalah jadi panasaran. Eureun deui bari ngareret ka tempat datangna sora. Heran aya naon atunya? Halami keur naon marane? Nah ngaganggu ka kami. Ulah ngaganggu kami keur digawe, ceuk Nyinining ngomong sorangan lalaunan. Da disangkana eman siluman nu dua teh. Aya keneh tapi harita ge teu aya jawaban nu kadenge sora anu sasapu di kebon ngoer-ngoer kalakai garing. Lila-lila Nyinining panasaran tuluy ngalengkah ngadeuketan anu keur sasapu. Hayang sidik kana rupana lat poho kana tugasna. Yen manehna keur dicitah ngalalaja ku indungna. Sarta di imah loba semah nu rek disuguhan. Nyinining kagoda ku sora-sora aneh nu nimulkeun kapanasaranan pikeun Nyinining da kalah kanitena nu keur pating korosak di kebon. Aing mah jadi panasaran hayang nyaho nu keur disada. Aya naon nu sabenerna atuh jurig atawa siluman? Da aing mah moal sieun ieu barina oge. Ceuk hate Nyinining bari tuluy ngalengkah beuki jauh ti imahna. Harita teh para mitra panon rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Aneh kaayaan nu tadi remeng-remeng bat ngadak-ngadak caang katempo ku Nyinining. Siga caang bulan breh nempo hiji makhluk anu pikaresepeun. Gedena sarua jeung kelenci. Rupana bodas tapi huluna jiga sapi. Sukuna jangkung siga kuda sarta aya jangjangan kawas hayam. Keke, naon teh nya aneh teuing? Eta teh jurig atawa setan? Nanaonan mah ke ngagoda ka aing? Dituturkeun sia ku aing rek ditewak. Nyinining jadi gede hate. Wani jeung taya kasieun. Tuluy maju leuwih gancang leungeun katuhu nyekel keneh peso panon mureleng ka eta makhluk. Nyinining jadi nekat manehna hayang newak ka eta makhluk. Terus dituturkeun bari diintip-intip sedengkeun eta makhluk leumpang siga nu salse sarta teu rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Beuki lila beuki jauh ti imahna sarta geus aya di jalan gede. Nyinining teu sadar yen manehna aya nu ngagoda sangkan ini ti imahna ningalkeun kolotna. Akhirna nepi ka hiji tempat. Ret makhluk teh eureun. Nyinining lumpat rek menubruk eta makhluk. Les makhluk teh ngaleungit hiuk angin ngagelebug mata keueung. Kaayaan di dinya jadi geueuman tapi Nyinining teh teu sadar kana robahna kaayaan. Kalah rarat-reret nyangan makhluk anu tadi ngaleungit ciga nu panasaran hayang newa. Ai, nya ka mana manehna nya? Naon sababna ngaleungit? Keun lamun aya ditubruk ku aing sia moal eleh ku makhluk geus gede kitu mah. Ceuk Nyinining bari terus rarat-reret. Wawanen jeung sumangetna teu daek robah. Taya rasa sieun. Harita teh taya rasa keueung kalah kapanasaran beuki banget. Bajuna sing sarwa bodas iketna hideung meles. Panon jiga gugurilapan herang. Keur neangan naon geulis? Nah, wayaki los-los ka dieu. Kumaha mun aya nu mawa? Geura balik nyai aki mah melang bisi hidup kumaha onam? Ceuk aki-aki bari neuteub ka Nyinining. Puguh nu ditanya meningarenya greuwas lantaran aki-aki teh kanyahoan teu kanyahoan datang. Euleul geuning aki, bade ka mana ki? Moal ka mana-mana aki mah ngahaja rek ngabejaan ka hidup. Ulah ulin ka dieu bising ka talimong. Bising teu nyaho balik, jeung geura balik deui ka imah mengpeung can jauh. Ulah sok kawanianan awewe mah. Aki-aki nyarita deui. Siga nu nyaaheun pisan mepelingan ka Nyinining. Atuh jadi mikir Nyinining teh lila-lila ras inget ka indungna nu nitah ngalalaja. Nyaki abdi teh dititah ngalalaja ku emak, tapi nakalah lolos ka dieu. Nun atuh ki abdi bade wangsul. Ceuk Nyinining les aki-aki teh leungit. Nyinining teu loba pikiran tuluy malik deui ka tukang ngincid balik teu rarat-reret. Ari peuting beuki jempling malah ceuk rarasaan Nyinining mah teu aya jangkrik-jangkrik acan nu disada teh. Estuning rehe simpe taya nu kadenge.
Nyinining tuluy balik ka imahna mapai jalan gede anu lempeng disaksian ku jutaan bentang nu baranang di langit. Tapi balik ka imah dengan cek rarasaan wungkul dan usahnya nama nyinining teh kalah ngajauhan lembur. Kudu nama kawetan balik teh ieu kaklah kakulon, mapai jalan nu teu kanyahoan ka mana berasna. Tapi nyinining teh sadar kana hal eta da cek rarasaan nama balik teh ka imah. Akhirna nyinining nepi ka sisi lembur. Sarta geus kadenge sora jago anu hayam jago kongkorongo ditema ku manuk saera nu beger di sarada. Nyinining rada reuwas lantaran inget ka indungna nu ditah ngalalaja. Tangtu ngadaguan sarta rek dalahar moal burung ngarep-ngarep. Be, aing teh kamalinaan. Ngatu make kagoda ku nu kitu patut kawas nu teu eling. Apan indung aing teh nitah ngalalaja ka aing teh tangtu we ngadaguan di pawon. Tapi ada subuh kene aya waktu siga nama cek nyinining bari tuluy asup ka lembur. Muru ka imahna nu aya di sisi jalan. Tapi nyinining kacida ngarasa reuwasna. Kaayaan di lembur anu disorang ku manehna teh asa aneh jeung beda. Malah imah oge jadi gede sarta jangkung. Buruan jeung tatangkala nu aya di dinya teu wawuh. Reg nyinining eureun diburuan panon melong ka imahna. Nyinining bingung tuluy neangan imah manehna nu sanyana. Unggal imah dipapai kabeh teu aya nu wawuh. Kawas nu nyasab ka lembur sejen. Malah mahawana ge geus beda kabina-bina. Di dinya karasana haneut. Kawas teu aya angin-angin acan. Tungtungna nyinining diuk di sisi jalan. Bari ngalamun mikiran nasib nu aneh jeung teu mata kaharti. Para mitra kaum dang. Keur ngalamun kitu kaayaan beuki caang. Di wetan hibar ku fajar akhirna mah berai beurang tapi kaayaan lembur kacidati iseunana. Teu kadengi aya sora jalma nyinining beuki kaget. Manehna hayang nanyakeun ka urang dinya tapi teu aya jalma hiji-hiji acan. Ai, naya di mana tuh aing teh di Cibonteng atawa lain ieu teh? Nah geuning meniti iseun teu aya jalma. Nyinining ngomong sorangan tuluy nangtung bari luak lieu. Sabot kitu kadenge sora lisung ti beulah wetan. Nyinining atoheun tuluy ngajugjug ka dinya. Barang serog kanu dituju ka sampak aya nu keur nutu saurang. Awewe tengah tuwuh saumur jeung Bioon. Tapi lain Bioon dan nyinining ge kakarak tepung harita jeung manehna. Tapi aneh barang jo nyinining datang si awewe siga geus wawuh someah bari nyarita nu heula halu. Ele geuning si Nyai Sumping, bagia teuing geulis, kumaha damang? Nyinining ngahuleng. Manehna kaget ku someahna eta jalma. Hayang ngomong jadi kagok rek nyarita kawas nu pireu. Nyinining ukur ungeuk bari seuri kapaksa da hatena mah bingung kabina-bina. Nuhun geulis nuhun bibi teh tos lami ngantosan. Di urang adeheus ka tuang raka, margi tos aya nu naroskeun ti kamari oge. Ceuk eta awewe bari ngaleng ka nyinining. Cul pare dina lisung madituna. Atu nyinining jadi samar polah tadina marek baha tapi aneh. Manehna teu bisa naon-naon sukuna hideung ngalengkah nuturkeun eta awewe. Bade dicana ka mana kuring teh mak? Nyinining nanya. Ih, apan tuang raka parantos lami ngantosan. Tangtos we bakal dideheuskeun ka anjeunna. Yuk ulah asa-asa bilih anjeunna bendu ka bibi. Mangkana geus dimilarian ti kamari eta teh. Nyinining kerung teu ngartieun. Manehna bingung ku kajadian kitu tapi rek mumpang teu wasa. Tungtungna milu ka eta awewe dibawa ka hiji imah nu gede luhur. Gedong sigrong meni agreng tapi ti iseun meni sepi jempling. Sup nyinining ka eta gedong dijajabkeun ku awewe tea. Tapi sanggeus tepi ka lawang tengah duanana eureun sabab pantok nutup keneh. Berai dibuka ku eta awewe bari pok nyarita sopanaker. Nyai, geulis, bibi mah teu wantun kalebet. Bilih tuang raka bendu, mangawe nyalira, moal naon-naon, malih anjeunna bakal bingaheun. Nyinining para mitra moal nurut tadi namah da teu ngarti. Jeung sieun kabina-bina tapi aneh suku hideung ngalengkah. Beuki lida beuki ka jero, tungtungna tepi ka tengah imah. Kaayaan di dinya tambah jempling parabot imah kacida lobana. Aralus jeung hurung herang, tapi ti iseun mata keueung. Nyinining ngaraneg tuluy ngareret ka tukang, kebeg nyinining ngarenyag sabab panto teh geus nutup meni rapet. Ari awewe nu nganteurna teuing ka mana da teu katempo deui. Samemeh aya nu kapikir ku nyinining reket aya panto muka.
Kadenge sora ti belah katuhu, nyinining ngareret berai aya panto keur muka lalaunan, tapi teu aya jalma nu mukakeunana. Sanggeus muka kabeh ngageblag breh katempo hiji rohangan nu lega, dieusi ku paparabotan sing sarwa endah. Mata kabita, bilik ge jiga ditaretes ku emas intan berlian. Aya di mana tuh aing teh nu sanyana? Aya di nagara sorangan atawa di nagara batur? Buah-buah alam siluman ye. Cek nyinining bari melong ka eta rohangan. Beki dipelong beki panasaran, teu karasa suku ngalengkah lalaunan sup ka eta rohangan. Tuluy rarat reret sagala ditempuan. Belum panto nutup ku maneh kebeg nyinining ngarenyag. Atuh meuni eungap rarasaan teh asa teu aya hawa pisan. Nyinining renghap ranyug, panon teu waleh rarat reret nalingakeun kaayaan di dinya. Ari ret ka pojok belah katuhu breh aya lalaki jangkung leutik. Nangtung bari nangkeup harigu, panon melong ka nyinining kasep ngalempereng koneng pi kalucueun. Saha salira teh? Cek nyinining bari neuteuk. Hate deg-degan jajantung ratu beungeut asa panas pating sariak bakat kureuwas, suku nyoroncot jiga nu kabulusan. Ulah gugup geulis ye engkang ratu nu ngawasa di ieu negara. Engkang nu katelah Raden Mayangkrama. Raden Mayangkrama atawa dusuk disebut Rodekok. Tah kitu salasna mah mung sing tenang wae. Jawab eta lalaki paramitra bari imut bangun sugema. Ngakuna Raden Mayangkrama jeung Rorodekok. Mayangkrama ngaran di negara manehna, Rorodekok sesebutan urang manusia. Kadang-kadang mah istri paramitra kieunya. Oh, Mayangkrama, nah atuh di mana kuring teh? Aya di negara engkang nu katelah Gulung Watu. Jawabna kalem bari teu waleh neuteub ka nyinining. Leng nyinining ngahulang bakat ku bingung. Eta kabeh keur maneh nama aneh, boh ngaran jelema ge can kungsi kadenge. Teu kedah heran geulis, teu kedah bingung. Raji salamet da jadi tempat moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngaharu biru, mangalinggih. Eta lalaki nunjuk ka hiji tempat, ret ku nyinining direret, tetela korsi gading dilang kancana, korsi emas menimarak bakerang. Nyinining beuki kaget panon colohok bengong, tapi aneh, suku hideng ngalengkah gek diuk dina korsi, malah mah nu ngaku Raden Mayangkrama diuk di gireun nyinining. Saterusna nyinining diajak ngobrol sagala dicaritakeun, ngahaja ngabejakeun kaayaan di negara eta. Nyinining dubadakan jadi betah teu loba pamola. Mang Jaya mah dibere naon teh tempat diuk model kursi nu ditina emas embung. Para mitra deh teas mending kursi buaya jok. Aduh ya wae para mitra mangga urang lajengkeun deui. Cag tuna heula kaayaan nyinining nu geus aya di nagara aneh anu can kungsi kanyahoan ti samemehna. Ayeuna malikan ka tukang nyaritakeun bioon nu keur popolah di pawon manehna jongjon popolah. Teu inget kana naon-naon jat ceuk pangrasana aman aya caya pikiran. Tapi sanggeus samara sejen anggeus. Jeung deui geus lila ngadagoan bioon mimiti curiga. Terus cengkat lalaunan rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Kaayaan asa jempling mata keung ras inget ka anakna. Kamana risi nyai nya ngalalaja lila liat teuing ieu teh? Bioon mimiti kaget. Tuluy kaluar ti dapur rek nempo anakna. Barang ret kana rungkun kaget. Tuluy hari rungkun laja teh kaget teu aya nyinining. Iwati daun laja pating arulang katebak ku angin peuting, simpe teu aya tanda-tanda ngeunaan anakna. Nyai, nalila liat teuing buru-buru ka dieu rek dipake. Bioon ngageroan anakna tapi teu aya jawaban. Hate bioon beuki salempang, lila-lila curiga para mitra. Ka anakna nu teu aya nemalan. Ai, ka mana si nyai nya? Piraku ngalalaja lila-lila teuing. Nyer-nyer pika melangeun budak teh. Bioon ngomong sorangan tuluy ngadeuketan kana rungkun laja. Bisi anakna kahalangan kudang daunan, tapi yakin eueuh. Tuluy ngageroan sababaraha kali tetep teu aya jawaban, da pugugeus eueuh di dinya. Barang keur ngahulang di pipir dapur, kurunyung mangkurip jeung ading katut Mbah Jilun nyalampeurkeun, lantaran kaget ngadenge bioon gegeroan ka anakna. Sarerea panasaran harayang nyaho kana naon-naon nu geus tumiba. Aya naon deui on? Da ka mana si nyai teh atuh? Ceuk mangkurip. Nyabi ka mana si nyai teh? Ngaleurewas we.
Bahjilun sarua ngarasa kaget jeung deui dumadakan hatena lelenyapan. Tadi ditanggalalaja da keur samara, tapi di dagoan teh eueuh wae, malah mah geus diteangan ka pipir imah eueuh. Nah ka mana atunya? Bioon kalah malik nanya. Jajantung beki ratu geus mimiti goreng sangka bisi anakna aya nu mali. Mang Kurip jeung nu duaan carolohok bengong bakat ku kaget. Melang jeung hariwang bisi aya kajadian naon-naon. Sakedapan mah ngaharuleng taya nu nyarita sanggeus rada lila pok ading ngomong. Ngaduna ka mana wae atuh nining teh nya? Urang teh angan bahyu. Ulah lihat teuing cicing bising kamalinaan mangkaning keur kaayan werit ieu teh. Ya, yu adu urang bejaan rona, cek Bahjilun menigiat. Nya kumaha tukang Kurip si Nyai leungit deui meun. Bioon lua lewerek ceurik melang ka anakna nu geus leungit deui. Ulah wakagugup on cicing we di imah akang rek nempungan Pak RT jeung Rona. Urang teh angan heula di jero lembur. Nam daguan di imah ulah waka ka mana-mana bising aya naon-naon. Cek Mang Kurip bari tuluy ngaleos indit. Rek laporan ka Pak RT dituturkeun ku Bahjilun jeung Ading anu sarua rek mere beja ka Rona-Rona nu araya di gardu. Sedeng Bioon buru-buru asup ka imah, panto dapur ditutupkeun, pasakan mah cul we ditinggalkeun. Kawer jeung riweuh mikiran anu leungit. Para mitra kaum dang, heuleut sawatara waktu kaayaan lemur Cibonteng geus geunyeuleung deui bae. Lantaran Rona-Rona pahibut neangan nyinining bureber kaunggal jurusan. Meni rame pada ngarombari ngaromong obor ngagebur hurung jalma urang Cibonteng teu kaur rampih ka karegereup sare ayeuna geus ribut deui. Tapi da panasaran nu jag-jag mah budal kaluar milu neangan nyinining. Peuting beuki maju ka janari lila-lila mah karasa hawa tiis. Angin peuting ngahiliwir ngaburkeun cai ibun. Tungtung hayam jago raong kongkorongok para mitra sadaya. Nanakeun geus tereh beurang dituturkeun ku hibarna pajar ti wetan. Nu nareangan nyinining teh beuki segut bae pada hayang meunangkeun anu leungit teh. Tapi bareng jeung braina beurang sarerea can aya nu hasil manggihan nyinining malah mah teu aya tapak-tapakna acan. Sanggeus panon poe meletek ti beulah wetan nu neangan teh baralik deui ka lemur. Ngumpul di buruan imah Mang Kurip. Sarerea ngarasa lungse jeung haneueul lantaran usahana teu mawa hasil, nu diteangan tetep lebeng. Kumaha nu kawetan aya laratanan teu? Cek Mang Kurip bari melong ka Ading nu tadi neangan ka beulah wetan. Dah, teu aya Mang. Najan disaksra kanu baruni ge teu kapanggih malah mah kawalungan dipapai bisi palid atawa nyumput atawa labu. Tetep we teu kapanggih. Kumari ka beulah kulon? Ading malik nanya. Bahjilun rikat nemalan da manehna tas neangan ka beulah kulon. Di kulon ge teu aya tapak-tapakna acan. Kumaha atunya anak kuring teh geus leungit deui ye? Mang Kurip meningal leungis nanya ka Pak RT keunu keur ngahuleng. Harita tuluy Pak RT nanya ka Bahjilun, kumaha Bahjilun? Di belah kidul? Eueuh di kidul ge. Eueuh tapak-tapakna. Aduh ripuh ye. Kumaha atunya tapikeun Mang, ulah wakagugup urang pikiran heula. Sabab asa aneh ieu teh. Leungitna mendingan sajorelat, na aya nu mawa atawa kumaha? Dari aya jalma jahat mah jigana moal burung kapanggih. Sabab Rona taya nu sare kabeh ge ngider ka di jero lembur. Jeung deunga jalan dijaga kudu ngarona. Kamana atunya budak teh? Ceuk Pak RT nyarita can bisa dicekel, da puguh bingungeun pisan. Tulungan atuh Pak RT, kumaha neangan pun anak. Dengan leungit wae atuh pagawean teh nya, ngarah naon atuh lah. Ceuk Bioon bari ngumar Cipanon. Hate sedih ari ras ku nasib anak. Keke heula bi, ka da sadayana ge harayang nulungan atuh. Ka bibi ieu teh, ieu kabeh lain naon teh lalajo teu puguh jalma teh tapi rek narulungan ka bibi ieu teh. Ngancan hasil, jawab Pak RT dari pisan. Panon anu semu beureum ngareret ka Bioon, maleh sarerea ge kitu, da puguh kurang sare panon asa peurih jeung beureum. Kudu kumaha atunya Pak RT kuring mun minta tulung ka Aki Antri atuh kumaha? Sabab ayeuna mah geus taak ya anak kuring leungit deui ye. Mang Kurip meuni teu sabar. Hayang geura hasil meunangkeun anakna. Nya kitu hade atuh jig susulan ku saurang. Dihaturan leungit kitu ka dieu. Kapaksain mah muntang tulung ka anjeunna. Cek Pak RT tegas. Keun kuring nu nyusulanna nya? Leos Ading indit. Rek nyusulan Aki Antri nu sejen ngadagoan di dinya.
can aya nu balik ka imahna sabab harayang mantuan deui pikeun neangan nyinining. Gancangna carita para mitra Aki Antri jeung Ading geus daratang kana riungan. Harita Aki Antri nanyakeun ti mimitina pangna nyinining leungit. Barabat ku mangkurip dibejakeun sakabehna. Malah ti mimiti ngayakeun riungan jeung sobat-sobatna di tengah imah. Puguh Aki Antri ngahuleng, anjeunna bingung ari kitu carana mah. Berat deui we kajadian kieu teh. Mun kurang-kurangna milik mamatak silaka. Lantaran teu puguh susuleunana. Da memang lain ku manusia nu malingna oge. Nyinining teh ilit sorangan katipu ku rarasaan pribadina. Ceuk Aki Antri. Siga nu ngalalawang ka mangkurip jeung Bioon. Kumaha atuh Aki? Nah teu tiasa ditulungan atuh lah abdi teh bingung ieu teh. Ceuk Bioon bari nyusutan Cipanon. Kasedih jeung katungaraan asa beuki peurih karasana. Komo barang ngadenge katerangan ti Aki Antri kitu mah. Nya ayeuna mah kieu we atuh. Cing teangan sakali deui ku sararea, da ayeuna mah beurang. Moal hese teuing kawas ti peuting. Mimitina di jero lembur heula, mun eueuh di jero lembur teu naon-naon kanu jauh tah kitu. Sararea jempe asa berat rek neangan deui. Da peuting asa kurang kumaha neangan teh. Imeut pada neangan ku jalma loba, tapi akhirna mah sararea satuju pikeun neangan deui. Sabada dibere katerangan ku Aki Antri. Tungtungna bring arinit deui rek neangan nyinining nyebar ka unggal jurusan. Meninga bring mata ketir mangkurip ge init milu neangan geus puguhun Ading jeung Bah Jilun mah. Mangkurip jeung Ading katut Bah Jilun mimitina mah bareng mapai jalan sajurusan. Tapi sabada tepi kasimpangan reg tiduan eureun nu sejen mencar ngamimitian neangan nurutkeun perhitungan sewang-sewangan. Kumaha carana ieu teh mang? Da moal aya hartina atuh ieu babarengan mah. Urang teh kudu mencar neanganna masing-masing tujuan, ngada ka ubah kabeh ka unggal tempat. Abah mah ka kulon ah, ceuk Bah Jilun dari apisan. Nya teu naon bahkeun kuring ka kaler, temal Ading. Nyamun kitu mah emang bagian ka kidu da kawetan mah geus loba nu init. Juat urang papisah di dieu urang silih duakeun. Muga-muga sing hasil nu dimaksud. Jawab mangkurip nyarita teu pati sumanget. Sabab hatena sedih ari rasku nasib nu jadi anak. Ayo atuh urang pada neangan we ayeuna mah. Tapi mang abah teh aya usul ya kumaha mun ieu kasempetan dijieun hiji jalan. Pikeun ngarengsekeun masalah nu teu heula teh. Tapi mah secara jujur jeung satria we. Jawab Bah Jilun bangun ngagokan rek ide teh kalah ka ngajak ngobrol. Mangkurip heraneun oge ngadenge caritaan Bah Jilun tuluy nyarita. Harna aya naon deui Bah jeung masalah nu mana teh ya? Heulah ngagokan we si Abah mah aya naon Bah tuh? Ading keheuleun lantaran Bah Jilun sok ngalobakeun aturan. Kieu mang, bareto teh geus sababaraha kali nyinining teh disaemarakeun. Tapi teu aya nu meunang tah ayeuna geus leungit deui kumaha mun jieun saemara sakali deui. Tapi nu miluna ngan duaan we nyatana Ading jeung Abah kitu. Sing sanu hasil meunangkeun nyinining eta nu boga hak pikeun ka salakina. Kumaha mun kitu mang? Sakalian we atuh ngalah teu jadi masalah anyar. Ceuk Bah Jilun meuni keukeuh mikahayang ka nyinining. Teu aya elingna jigana atuh Ading ge rumahu. Ret ka mangkurip nu direret mikir sakedeung pok nyarita. Kuring mah moal loba komentar teu naon-naon ari boga niat kitu mah prak jalankeun sing saha nu hasil meunangkeun nyinining eta nu boga milik jadi salaki anak kuring. Ngan mun ayeuna teu hasil omat ulah ngaharepkeun ka nyinining kitu we nya ceuk mangkurip. Manehna teu loba nu dipikiran pokona mah anakna kudu kapanggih jeung deui lamun usul Bah Jilun disatujuan tangtu dina neanganna bakal soson-soson. Nuhun atuh mang, abah ge rek neangan sadeka pola lah supaya hasil meunangkeun nyinining. Sanu unggul sok jeung abah pokona malah apa heula-heula we jeung sanu bakal hasil jadi salaki nyinining. Ayeuna saemara nu pamungkas ieu saterusna moal aya deui pokona mah. Bah Jilun giatna. Kuring mah loba kahayang jeung usul balah. Lamun geus diputuskeun kitu nya teu naon-naon pokona mah teangan we nyinining sing suhud. Sabab najan teu aya perjanjian kitu ge tetep aya kudu diteangan sing bener-bener. Jawab Ading tegas manehna mah teu loba komentar teu puguh. Geus atuh anggap rengse we geus. Yu ayeuna mah urang miang, ceuk mangkurip mungkas obrolan, bring tiluan arinit ka masing-masing tujuan. Bah Jilun ka kulon, Ading ka kaler mangkurip ka kidul. Kocapkeun Ading manehna tuluy maju ngaler bari rarat reret neangan nyinining. Beuki lila beuki mencar ti baturna nu loba,
Malah akhir namangan sorangan geus jauh pisan jeung batur. Ading tuluy lempang kalayan dibarengan ku sumanget anu tohaga. Hayang hasil meunang ke nyinining. Ading geus nekad satungtung can kapanggih mamoal wakabali ka lemur. Akhirna panon poe surup di kulon repeuting ading aya keneh di perjalanan. Teu mikir-mikir rek balik. Dina hiji tempat ading ngaraneg sabab kaayaan di dinya poek pisan, lempang teu bisa tenang, kapaksa kudu ngarayap da sieun ti gubrus kana jurang. Pangna poek teh hieum ku kakayon anu ngarunggunuk gedenaker. Nah ya di mana tuh aing teh ye cilaka aing teh nyaho jalan ya. Moal bisa neangan ini, tangtu aing sorangan bakal leungit kieu mah ye. Ceuk ading ngomong sorangan tuluy ngarayap kalayan hati-hati. Sanggeus liwat kira-kira setengah jam kaayaan rada bengras deui. Langit katempo caang ku bentang, jalan ge katempo remeng-remeng. Salamet ading teu nyasab kanu matak bahaya. Tapi serog ka sisi walungan caina gede ngagulidag sorana seah mata ketir reg ading eureun. Walungan naon atuh ieu cai meuni gede ngagulidag? Ceuk ading bari melong kana cai. Anu budahna pating gurilap katojo ku cahaya bentang di langit. Sorana beuki seah awor jeung sora angin. Sanggeus mikir sakedeung ading nekad rek meuntas. Da ceuk ijirana bakal bisa ngaraas walungan dina kaayaan remeng-remeng. Tuluy turun lalaunan ka walungan akhirna ngecepruk meuntas walungan kalayan ati-ati. Tapi barang tepi ka tengah-tengah, cai teh ngadak-ngadak tarik meuni nyeot. Ading kapaksa eureun bari masang kuda-kuda lantaran sieun eleh ku cai nu nyeot tarik. Astagfirullahaladzim. Kumaha teh? Nah cai jadi tarik. Ceuk ading mending harita teh ngeleper. Jajantungna ratug tutunggulan. Harita teh hate lalewang sabab suku teu bisa dilengkahkeun deui. Mun ngalengkah sieun ngagaleong tuluy palid da puguh cai meuni nyeot. Ari nu ditincak batu leueur puguh we keueung para mitra. Mung hanya ka waktosna ka bujeng seep.